26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda meletus. Suara letusan terdengar dalam radius lebih dari 46.000 km hingga Australia dan Afrika. Tercatat, letusan Gunung Krakatau ini salah satu bencana alam terbesar sepanjang sejarah. Letusan dahsyat menyebabkan tsunami terbesar di kawasan Samudra Hindia dan menewaskan 36.000 jiwa. Debu vulkanis dan muntahan partikel gunung bertebaran hingga India dan New York. Dunia sempat gelap selama 2 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Wilujeng enjing kasadaya pamiarsa. Kali ieu urang baris ngadugikeun warta ngeunaan bituna Gunung Krakatau anu lumangsung dina tanggal 20 genep nepi ka 27 Agustus 1883. Anu mimiti nepangkeun nami abdi Zara Adia Surya. Ngempangkeun nama abdi Marsyal dan Maulana. Dina akhir Agustus 1883, bituna Gunung Krakatau ngagelapkeun dunya salila 2 poe. Urang serahkeun ka pambawa berita hiji ku Ajam. Ngepangkeun nami abdi Azam pembawa berita hiji. 142 tahun ka tukang. Nyata dina tanggal 20 genep Jun 27 Agustus 1883. Aya bituna dahsyat anu asalna ti Gunung Krakatau. Tempat eta gunung ayana di perairan Selat Sunda. Gunung berapi vulkanik nu meletus 27 Agustus 1883 menghasilkan suara ledakan yang terdengar mencapai 4.900 km, melontarkan 20 km kubik batuan panas ke udara, dialihkan ke Irak. Terima kasih. Pangkeun nami abdi Faira Syakira. Abdi pembawa berita kedua. Samemehna Krakatau kungsi nembongkeun bituna mimitina dina 20 Mei 1883. Letusan ieu kacatet nalika kapal perang Jerman ngalaporkeun yen maranehna nempo awan lebu jeung lebu 7 mil naek luhureun Gunung Krakatau teras dina 20 genep sareng 27 Agustus 1883. Ledakan dahsyat Krakatau kadenge dugi ka Australia sareng Pulo Rodrigues caket Afrika. Abdi sambungkan ke pembawa berita 3 Askal. Nempangkeun nami abdi Askal pembawa berita katilu. Dina sabaraha jam aya sipike dadakan dina gelombang tekanan diukur ku alat ukur tekanan di Britania Raya oge di Amerika. Abdi alihkan ke pembawa berita ke-4. Nempangkeun nami abdi Otniel. Letusan ieu nyababkeun ombak saluhur 30 meter sapanjang basisir kulon Banten sareng basisir kidul Lampung anu nelasan 36.417 jiwa. Ngalaporkeun ti halaman Pusat Informasi Lingkungan Nasional. Lebu halus tina ledakan Gunung Krakatau ngalayang ka sakuliah bumi. Lebu ngalukarkeun pangaruh halo sabudeureun bulan jeung panon poe. Abdi alika pembawa berita kelima. Nepangkeun nami abdi Zara salaku pembawa berita kelima. Ieu nyababkeun panon poe surupa lila 2,5 poe. Lebu anu sumber langkung di 800.000 meter pasagi. Oge janten saringan pikeun radiasi panon poe. Ieu nyababkeun penurunan dina suhu global dugi ka 0,5 derajat Celcius. Sareng terus sababaraha taun saatosna. Suhu nganukur normal deui saatos 5 tahun nyaeta 1888. Kuring ngarakeun ke studio. Sakitu beja anu biasa didugikeun. Kuring saring awak anu ditugaskeun parantos bipasihan izin mundur. Ninggali ajeng sareng hatur nuhun.